Pingani atan naos seurna obat perkawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten abi nembe ngupload di video nya non sababna mah biasa kuota jeung sibuk aya kasibukan gitulah kasibukan. Oge pidoananya abi teh alhamdulillah ayeuna tos nya gaduh putra gitu nya. Alhamdulillah pidoana teh sadayana gitu nya, mudah-mudahan putra abdi sing soleh oge sing tiasa berbakti ka ibu ramana, oge sing taat ka Allah, taat ka Rasul, oge sing diistiqomahkeun dina jalan sae. Doakeun nya ku sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Patahholak ayeuna teh patahholakeun nya. Patahholak mangka kudu gawe akhlak anjeun bimaka rimil akhlaki ku pirang-pirang akhlak anu mulia. Wa mahasinil adabi sareng kupang saena adab min sigorika ti keur leutik anjeun. Litansaa supaya hirup anjeun alaihima di atas itu makarimil akhlak sareng mahasidil adab. Atanapi nyalaiha bisa alaiha teh di atas itu makarimil akhlak atanapi mahasinil adab. Wa ta'tada jeung ngadatkeun anjeun hal kana itu makarimil akhlak pi kibarika dina geus gede anjeun. Wala buddha jeung teu meunang henteu eta maujud antukal limpa arienta merdih anjeun nafsaka ka diri anjeun alaiha di atas itu makarimil akhlak awalan dina mimitina. Hatta tasiro sehingga jadi itu makarimil akhlak eta tabiatan watak akhiron di akhir qala ngadawuh qala parantos ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala qad aflaha teman-teman bagja sahaman jalma zakkaha anu ngabersihkeun si man ha kana itu nafsuka wa qad khoba sareng teman-teman rugi sahaman jalma dassaha anu ngotoran itu si man ha kana itu nafsuka nafsaka eta nu dhuwur. Wa qala sareng ngadawuh sa Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksaruma ari paling seueurna perkara yurkhilu anu ngasupkeun itu ma annasa ka manusia al jannata ka surga eta taqwallahi taqwa ka Gusti Allah wa husnul huluki sareng sae budi pekerti. Akmalul mukminina ari paling sampurnana jelema nu iman. Naonana imanan tina arah-arah imana eta ahsanuhum pangsaena itu si mukmin naonana hulukon tina arah-arah budi pekertina. Innal mukmina sanyana jelema nu iman eta layudriku estu mangihan itu si mukmin bihusni hulukihi ku sae budi pekertina itu si mukmin darajata soimi kana darajatna jelema anu puasa alqaimi anu nyaring peuting. Itulah nya pembukaan malah. Insyaallah kitunya kapayuna mah istiqomah lah lamun misalkan manteng kuotana. Mudah-mudahan sadayana nya anu ngadarungkeun kana ieu video sing disarehatkeun ku Gusti Allah sing ditebihkeun tina bali sing sarehat sadayana. Oge anu gaduh pamaksadan sae sing dikabul ku Gusti Allah. Oge doa-doa sadayana nya, doa-doa urang, doa-doa sadayana sing dikabul ku Gusti Allah, sing diijabah ku Gusti Allah. Oge mudah-mudahan urang sadayana sing diistiqomahkeun dina jalan sae nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu gawe akhlak cenah anjeun teh ku pirang-pirang akhlak anu mulia.
emang akhlak aya akhlak nu goreng aya gitunya, aya akhlak nu sae aya akhlak anu goreng. Tah urang mah kudu ngange akhlak teh akhlak anu mana anu sae anu mulia gitunya jeung kupang sae-saena adab gitu. Iraha cenah urang teh kudu gawe akhlak anu sae teh urang teh kudu dimimitian teh ti keur leutik gitunya. Urang kudu mimitian akhlak urang teh ti keur leutik supaya naon urang ti keur leutik supaya urang teh lamun urang ngabiasakeun akhlak anu sae ti keur alit diadatkeun ku urang teh nya ti keur leutik mangka engke geus gede teh bakal ngadatkeun urang teh kana akhlak anu sae gitunya. Ajeng teu meunang henteu gitunya yen tamerdih cenah urang teh kana diri urang kana itu saena adab teh kana akhlak anu mulia dina mimitina sehingga jadi cenah eta akhlak teh. Jadi lamun urang misalkan kieu lamun dibiasakeun eta akhlak teh ti keur leutik akhlak anu sae teh nya mangka geus gede ge bakal jadi watek gitu bakal ngadarah daging gitu geus gede. Jadi lamun henteu ngange akhlak nu sae teh asa kumaha gitu nya lamun ku urang dibiasakeun ti keur leutik gitu. Teu beda jeung naon jeung tangkal kai. Lamun misalkan tangkal kai nu bengkok henteu dilempengkeun ti keur leutikna bakal bengkok anger gitu. Tapi lamun dilempengkeun ti keur leutikna teh eta tangkal kai teh bakal lempeng. Jadi kumaha kabiasaan ti keur leutik kitu nya. Bakal jadi watek cenah ari geus jadi watek mah kan hese gitu, hese dirobahna geus jadi watek mah. Lamun urang boga hiji watek keras kepala contohna geus jadi watek gitu geus ngadarah daging hese dirobahna teh gitu. Mata kan akhlak ge lamun urang dibiasakeun akhlak anu sae ti keur leutik maka urang teh bakal jadi biasa lamun geus biasa teh bakal terbiasa geus terbiasa bakal jadi ngalemah cai gitu. Jadi bakal jadi watek di urang teh gitu. Geus jadi watek mah hese dipiceuna. Ngadawuh Gusti Allah Ta'ala teman-teman bagja cenah jelema anu ngabersihkeun itu si jelema teh kana dirina oge teman-teman rugi itu si jelema anu ngotoran itu si jelema kana dirina. Jadi akhlak anu sae teh ngabersihkeun kana diri urang kitu nya. Ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW ari paling seueurna perkara anu bakal ngasupkeun itu perkara ka manusia ka surga nyaeta kahijina teh takwa ka Gusti Allah, nomor kaduana nyaeta sae akhlak, sae budi pekerti gitu. Tah eta bakal ngasupkeun ka surga. Sae akhlak teh. Ari paling sampurnana jelema nu iman, pang sampurna-sampurnana jelema nu iman dina rahimana nyaeta pang sae-saena akhlak gitu. Eta teh anu sae akhlak teh sampurna imana itu si jalma. Mata kan ari akhlak mah nya samemeh saluhureun ilmu gitu akhlak mah. Jadi ayeuna percuma ajengan bisa ngaji gitu nya. Tapi akhlakna eueuh moal dipikaresep ku jelema gitu. Moal dipikaresep oge ku saha ku Gusti Allah. Jadi etika mah kudu pangpayuna we gitu. Saterasna sanyana jelema nu iman eta estu mangyan itu si jelema nu iman teh cenah kupang saena budi pekerti karena derajatna puasa. Jadi jelema nu puasa oge anu nyaring penting. Jadi maksudna lamun misalkan urang sae akhlak eta teh ganjaran darajatna teh kitu nya. Darajatna teh seperti jelema anu beurangna dipake puasa peutingna dipake salat sapeuting jeput oge makbulan goer mardudin ditarima henteu ditolak itu ku Gusti Allah. Tah kitu nya ageungna pahalana naon sae budi pekerti teh sae akhlak kitu nya. Atuh mudah-mudahannya dari nyarios mah babari modal simpuri nyarios babari kitu nya. Mamatahan pang babari-babari ngaranna mamatahan tapi dina perihal praktek aduh masya Allah nya urang teh masih hese nya urang bebarengan we gitu nya latihan gitu da abi ge maca ieu teh lain ngaurukan gitu nya jadi istilahna mah naon belajar lah gitu sarua abi ge can bisa gitu nya ngese-hesena praktek teh gitu pangbabarina mah mamatahan batur ngomong eta pangbabarina tapi nah perihal prakteknya mudah-mudahan we urang sadayana sing diistiqomahkeun ku Gusti Allah dina jalan sae oge mudah-mudahan urang sadayana sing ditiasakeun ngaos oge mudah-mudahan urang sadayana sing dicita ku Gusti Allah teh didamelkeun janten jalmi anu sae mungguh Gusti Allah nya. Mudah-mudahan kitu wae nya mudah-mudahan aya manfaatna khusus kangge diri pribadi abdi oge umum kangge sadayana nu ningali ieu video. Ditutup ku wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.